Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Malik rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang logat heula engke tos di logat urang naon sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu logat heula ke diaos sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu ari ieu maqalah nomor katujuh. Wal isruna sareng 20. Ani Abdillah bin Mas'udin katampi tikentina kasauran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Amin ya Allah ya Rabbal. Adi kudu ngalakonan anjeun makana perkara adi kudu ngalakonan anjeun makana perkara iftarodo anu ngawajibkeun ka anjeun iftarodo anu ngawajibkeun saha Allahu Gusti Allah alaika ka anjeun takun tah makabukti anjeun takun tah makabukti anjeun abadan nasi eta pangibadahna ti antara jalma-jalma. Abadan nasi pangibadahna atau pangunggulna ibadah di antara jalma-jalma. Wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun. Wajtanib kudu ngajauhan anjeun maharimallahi kana larangan Allah. Maharimallahi kana larangan Gusti Allah. Takun tah maka bukti anjeun azhadan nasi eta pangjuhud-zuhudna manusia. Azhadan nasi pangjuhud-zuhudna manusia. Wardo jeung saha jalma anu ridho. Wardo jeung saha jalma anu ridho bima kana perkara qasama anu parantos ngabagi kana ma qasama kana babagi Allahu ti Gusti Allah laka ka anjeun saha jalma anu ridho kana perkara anu Gusti bagikeun ku Allah ka anjeun
takun tah maka bukti anjeun takun tah maka bukti anjeun agnan nasi pangbeunghar-beungharna manusia takun tah maka bukti anjeun agnan nasi pangbeunghar-beungharna manusia. Tos urang baca sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu. Ari ieu maqalah nomor ka-7. Wal isruna sareng ka-20. Anibnillahi ibni Mas'udin katampi di Abdullah bin Mas'ud addi kudu ngalakonan anjeun ma kana perkara iftarodo anu geus ngawajibkeun saha Allahu Gusti Allah alaika ka anjeun takun maka bukti anjeun a'badan nasi eta pangunggulna ibadah di antara jalma-jalma wajtanib sareng kudu ngajauhan anjeun maharimallahi kana paharaman atau kana larangan Allah takun tah maka bukti anjeun azhadan nasi eta pangzuhudna manusia wardo jeung kudu ridho bima kana perkara qasama anu geus ngabagikeun saha Allahu Gusti Allah laka ka anjeun takun tah maka bukti anjeun agnan nasi pangbeunghar-beungharna manusia dina ieu pasal aya cariosan ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amin ya Allah ya rabbal alamin. Addi ma iftaradallahu alaika. Addi kudu nyumponan anjeun, kudu ngalaksanakeun anjeun bima iftarado dina naon wae perkara anu matak mere karidoan saha Allahu alaika Gusti Allah ka urang sadayana. Saha wae di antara urang sebagai manusia anu ngarasa ngagaduhan keimanan ka Allah, lamun urang ngagaduhan rasa urang teh boga iman ka Allah, maka urang kudu bisa nyumponan kana parentah kewajiban ti Gusti ulah nepikeun ka urang disebut jalma anu are letah nyebut iman tapi hati teu iman.
bahkan di tengahna aya buta bitamami kalayan nyumponan kewajiban Allah teh kudu sampurna. Allah marentah kana wajibna salat dilaksanakeun salat bitamamin kalayan salat anu sampurna. Allah nitah urang kana tolab kana nyuprih tolabul ilmi tolabul rizki tolabul ridho bitamamin ku cara anu sampurna. Salatna jauh tina pangbatalan, salatna pinu ku kahusuan, salatna parat sah jeung rukun. Carana urang hayang sampurna dina ngalaksanakeun parentahan Allah nya eueuh deui iwati carana kudu make halo. Ibu hayang jago salat berarti salatna kudu make lain berarti kudu latihan ti leuleutih. Sok jadi bahan heureuy geuningan barudak ayeuna. Maneh salat teh tereh-tereh ting da geus jago salatna. Lain kitu nu jago salat teh. Kenah-kenah dina naik motor, ibu baheula keur diajar motor. Ibu-ibu numpak motor diajar ti bumi ka parigi teh sajam satengah. Da lain ditumpahkan motorna ditungtun. Ditanya ku tetangga, "Ece kunaon motorna ditungtun rusuh?" Sing horeng lain rusuh ku rusuh-rusuh teuing teu bisa makena tungtun mah didodorong. Mengih goloncongan kakara ditumpakan. Nu seuri rumasa ngaku tah. Dina midamel kewajiban teh kudu make ilmu. Anu lihai salat teh lain anu tereh salatna, tapi nalika eta jalma salat mampu nepis tina pangbatalan salat. Nalika urang keur salat mampu mengparkeun pikiran-pikiran anu mata ngaruksak kana kualitas salat. Mata kieu Bu, saurpun guru ieu carana. Lamun urang can bisa husuk dina salat, lamun urang can bisa husuk dina ibadah, carana eueuh deui samemeh urang migawe eta ibadah, tinggalkeun atawa bereskeun pagawean-pagawean anu matak ngaganggu kana ibadah. Ibu rek salat lohor, samemeh urang salat lohor daripada keur salat urang malaweung sagala kapikiran, naon wae kamungkinan anu terjadi nalika keur salat sok ting beresan heula. Boga poeaneun jahit heula, keur masak bereskeun heula. Tah kitu. Matak jahit heula segona atawa minimal teu kaburu dijahit oge talatah kajalma anu bisa jeung pantes ditalatahan. Ulah ieu mah aya budak urang keur lalajo TV ujang, engke lamun hujan panggarawankeun si bapa. Mamah keur rek salat atuh ngaran-ngaran budak teh. Komo lalajo film anu keur dipikaresepna mah poho kana panitah kolot. Matak lamun mere amanat kudu ka jalma anu mantesan. Kan kalakuan urang bos apa poe eta teh nya nitah ka budak bari amanat teh anu penting. Ujang bari sakola talatahnya mama nitip sahur naon mama kasih nini bari ngalewat kasih bibi bari ngalewat sakola ieu pangmikeunkeun bari bejakeun mama teh aya keperluan anu misal ari ngaran budak atuh ngaran-ngaran ngabling ini sakola babarengan jeung babaturan poho we labas nepi ka sakola. Leuheung lamun anu dititipan teh barang anu teu sapira lebah ibu teh nitipkeun duit anu naon anu lumayan gede
bari teu di amplopan ujang nitip duit 20.000 kasih bibikeun anterkeun nya sakuahan ku budak teh ari budak jongjon keur leumpang teh heureuy jeung babaturanana poho we padat nepi ka sakola geus nepi ka sakola budak jajan biasa seperti kumaha ari pas budak istirahat lapar beakeun bekal pas ngodok saku nimu 20 da budak moal bapikiran nu pasti bakal langsung dikumaha dijajankeun matak tah dina sagala kahirupan ge ibu lamun rek nyimpen amanat kudu naon tingali heula jalma anu diamanatanna amanah moal ulah payang ngadepikeun dina sagala rupa oge hiji urang kudu bisa nyumponan kewajiban urang sebagai manusia anu diparentahkeun ku Allah bitamami kalayan nyumponan anu sampurna cek tadi cara nyampurnakeun kewajiban urang kudu kunaon kudu ku naon bu dina hirup urang nu teu make ilmu ibu rumah sacan bisa sholat bener berarti teangan ilmu sholat sing sapinuhna urang can bisa ibadah bener maka teangan ilmu ibadah anu kurang keur dipika butuh urang mah atuh ibu hayang husuk kumaha sholat doa wudu ge teu apal kabeh sok ibu doa ngumbah rarai naon doa ngumah rarai lain doa niat wudu halo sok nu ngacung ku abi dibere duit tina kencing 2.000 doa ngumah rarai naon Allahumma bait wajhi terus balikan deui Allahumma tuh rek kumaha urang nepi kana kahusuhan salat jauh teuing bab wudu mah ibu salat kakara ibu niat dina salat bari takbiratul ihram mari ka kiblat ieu kakara ge rek niat bari naon ngangkatkeun leungeun kapan niat teh bari naon takbiratul panangan Allahu Akbar hate nawaitu atawa usolli fardhu urang mah kadang-kadang salat lohor ge niatna salat asar kapanan Allah dina hate usolli fardhu asri padahal lohor atawa kadang-kadang 4 rakaat jadi rakaataini samodel bapak-bapak sok sering ngeneruskeun ka abdi kumaha cenah hukumna ari salat Jumat tapi poho rakaat ada biasa modern salat lohorna 4 rakaat tiba-tiba Jumaah mah 2 rakaat usolli pada Jumati 4 rakaatin matak ta eta rek kumaha urang bisa sampurna ibadah hal-hal sapertikeun kitu ge tidak dipersiapkeun ku urang bahkan memeh salat ibu sok aya di dieu ibu-ibu nu memeh salat ditingali heula pakaian salat punten-punten istri mah da kedah api pamaga teh sarua bae salarasna mah utamina nu tos lansia jiga nini abi tuh nu geus monopos samemeh salat sok dipariksa heula arah angoan jeroan lebetan angowan anu dipake mukena sajadah sok dipariksa tara buat teuing sajadah teh geus meunang kalayak ku sampean bari sampean urang teh geus nincak naon atawa misalkeun teh ibu teh di WC wudu bari si cai wudu teh naneum keneh memeh wudu ibu teh geus kahampangan si cai anu ngocor naneum nyampur jeung cai papang kapan najis osok diperhatikeun tara matak ibu jero keneh ilmu teh
geus tong sok malaweung teh nama di pengajian teh lebar. Berat buta. Kapan dina syarat sah salat geuningan Ibu? Syarat sah salatnya di antawisna kudu suci tina badan. Ibu misalkan rek salat aya naon getih maka wayahna pikeun heula getihna. Kecuali kieu Bu. Getih teh aya nu dihampura dina salat, aya nu dihampura dina wudu. Mana nu dihampura dina salat? Misal ibu keur salat aya reungit keplak dicabok. Heg bijil naon? Maka dihampura teu batal salatna. Atanapi ibu teh keur salat heg nuju aya bisul. Da teu niat mucatkeun bisul keur salat urang teh. Tapi kalarasan keur salat pas ruku atanapi keur sujud atanapi keur kumaha we cerot bucat naonana maka dihampura ngan gancang beres salat bersihan sabab eta teh datna najis atawa jerawat ibu. Ari keur wudu mah teu naon teu bucat, ari pas salat keur sujud petuk teh naon bucat. Ngan aya nu nyaurkeun saya nama aing bade apik nama wihan deui da moal sabaraha. Tos kudu ngalakonan urang kana parentahan Allah bari sing sampurna. Takuntah maka bukti anjeun abadan nasi pang ibadah-ibadahna jalma tibatan jalma anu sejen. Lamun batur ibadahna sapoe beak dengkakna silana 5 waktuna sampurna urang sing leuwih tibatan kitu. Ieu nu disebut abadan nasi. Berusaha semaksimal mungkin naon bae usaha ibadah urang teh sing anu terbaik. Lamun kamari mah ibu salat teh tiungna nyengled saeutik kabuka salambar rambut maka atuh salat anu engke mah ulah aya rambut anu kabuka. Maka memeh salat ibu awe mah beungkeut rambut teh. Gelung ulah aya rambut anu sok aya ian awe mah Bu naon ibu-ibu mah. Godeg panjang geuningan beungkeut heula keur salat malamun keur wudu wajib dikumah eta rambut anu ngambai tina godeg. Lamun keur salat mah bisi kabuka tina mukena mending kene beungkeut deui we. Atanapi jeung bab-bab perkara nu sanesna. Supaya naon? Tujuan urang ibadah urang teh sampurna ceuk urang. Ulah sampurna ceuk batur. Lamun ibadah urang kudu sampurna ceuk batur moal aya nu daek ibadah. Sekali deui anu nangtukeun kualitas ibadah urang teh ilmu diri urang sora jeung standar sampurna ulah nuturkeun batur. Naon sababna? Upami urang nuturkeun standar sampurna versi batur nepi ka irhagi ibu moal daek ibadah. Ibu boga guru ibu mah salatna huzuna beak hareup. Aya reungitna pipi teu ditakol keur salat, teu dikeplak keur salat. Da bakating ku husu. Ari ibu hayang kawas kitu, ari ilmu can kanaonan. Can katahekan tungtungna mah salat henteu, ngaji henteu. Matak carana kumaha hayang sampurna ibadah, ilmu anu aya dina diri amalkeun samaksimal mungkin. Bari naon berjalana waktu eta ilmu sing kudu nambahan supaya kualitas ibadah urang ge sing beuki ningkat. Teruskeun. Aet tasiru aksaron nasi tegasna supaya jadi urang sadayana aksaron nasi pangloba-lobana manusia naonana ibadatun ibadah.
Lamun batur ngajina saminggu sakali poe minggu hungkul urang masih bisa saminggu 2 kali. Lamun batur saminggu 2 kali ngajina urang masih bisa saminggu 3 kali. Lamun batur mampu saminggu full kabeh ngaji maka urang ulah libur ngajina kudu sarua. Gitu. Eta nu disebut sampurna nyumponan parentahan Gusti Allah. Hiji tabu. Wajtanib jeung kudu ngajauhan anjeun maharimallahi kana larangan Gusti Allah. Kana parentah mah kudu dilakonan, lamun kana larangan kudu dijauhan. Supaya naon? Takun azhadan nasi, supaya urang teh jadi jalma anu pangzuhudna. Kadebu di dieu aya fi'il tabdil. Dina 3 kalimat itu aya fi'il tabdil. Ari fi'il tabdil teh pagawean anu ngaunggulkeun. Naon cenah? Pagawean anu ngaunggulkeun. Abadan nasi jeung abdun nasi beda. Abadan mah berarti hamba anu pangpangna. Lamun abadan nasi berarti hamba anu panggetolna ibadah. Tibatan abdun teh hamba Allah anu ibadah, tapi abada hamba Allah anu pangibadahna. Godoba teh godbun teh jalma anu dipikabendu ku Gusti. Agdobu jalma anu pang dipikabenduna tah kitu. Jamilun teh jalma pangkasepna, ajmalu jalma anu paling leuwih tah kitu fi'il tabdil. Anu pangpangna, pangkasepna, panggeulisna, panggetolna, pangsolehna, pangpangna pokona mah. Lamun beunghar pangbeungharna, lamun sangsara pangsara tinggal milih. Lajengkeun. Wajtanib kudu ngajauhan anjeun maharimallahi kana larangan Gusti. Takun tah maka bakal bukti azhadan nasi jadi jalma anu pangzuhud. Nah, naon ari zuhud kamari dibahas. Ari nu ngaran zuhud teh nyaeta jalma anu teu nyekel pageu kana naon sababna? Lain berarti ibu ulah usaha, lain berarti urang ulah digawe, tapi naon ku usahana urang, ku gawena urang ulah jadi harapan anu gede urang bakal kitu, urang bakal kieu. Ibu miluan arisan dengan iming-iming lamun urang cair tina arisan rek meuli TV. Lamun ibu menang arisan rek meuli kulkas, rek menang arisan rek lamun menang arisan rek meuli mesin jeung sajabana. Menang nama 10 bulan deui ti bulan Januari geus bukaan Shopee jeung Tokopedia. Da geus boga yakin bakal menang arisan. Ari teun teh dek dina waktuna bulan urang rek menang arisan, Allah mere takdir jegel teh gering. Bawa we ka rumah sakit dirawat. Beak we duit teh dipake naon? Pake uubag. Awak begang mikiran aing teh da embung gering hayang meuli mesin cuci moal kabeuli duit beak. Matak ulah sok tatagenan kana amal, ulah tatagenan kana dunia mah aya beakna, dunia mah aya ruksakna kitu.
Aeta siru tegasna jadi anjeun akbarun nasi panggede-gedena jalma bugdon anu ngajauhan di dunia kana dunia. Bu anu dimaksud pangzuhudna manusia teh nyaeta urang bakal dijadikeun jalma anu nanjeur hirupna ku Allah, boga teu jadi masalah, teu boga pikiran anu leuwih kana dunia. Tinggal ibu batengahna tah akbaron nasi bugdon li dunia, panggedena jalma pangkuat-kuatna jalma anu ngajauhan kana dunia. Wa a'rado jeung jalma panggedena jalma anu malengos anha tina itu dunia, dibere imah agreng teu jadi bahan kagimiran hate, dibere beunghar teu jadi kagindingan diri. Naon sababna? Sabab hatena geus aya dina rasa juhud. Heup lah bisi capek mangabahas juhud mada. Juhud teh kaharti ku akal ngan teu kaharti naon? Zuhud teh kaharti ku hate ngan teu kaharti ku akal. Sabab naon? Urang mah hesek na ngamalkeun zuhud teh pagedrug jeung pangabutuh. Hayang diajar juhud bentar kun mayar budak SPP listrik geus sada wae, gas geus beak. Urang mah jadi seolah-olah we juhud dina kahirupan. Ibu nu disebut juhud teh lain urang hirup kudu miskin. Juhud lain tah urang hirup sangsara, zuhud lain tah urang hirup susah. Tapi nu maksud zuhud teh urang ulah bebeakan teuing neangan dunia, geus meunang dunia ulah lepas, ulah lebar ngalepaskeunana, eta zuhud. Ibu boga duit 5 juta, keur nalika ibu boga duit 5 juta ulah sok lebar ngaluarkeun duit dina jalan Gusti. Budak butuh bekal, budak butuh naon? Seragam, budak butuh buku, sok tasorupkeun eta teh ibu teh ciri keur juhud. Boga teu boga urang teh hirup teh eta zuhud, Bu. Teu tatagenan. Boga duit teh ku duit nu 5 juta ieu pokona mah rek jalan-jalan ta ulah ping gitu. Sing mengalir we hirup teh. Jika cai ibu cai nyuruh tina tempat anu luhur ke tempat anu hanap. Setiap aya ling-liangan anu dilewatan ku cai diasupan moal ku cai. Bakal tah kitu dina hirup oge. Sing mengalir seperti air. Sanajan urang hirup kudu boga rencana tapi dina nalika prak-prakana nama berjalan we. Ibu geus ngarencana satahun ka payun, ayeuna tahun baru ieu bakal tereh rame. Tahun baru statusna teh geura tahun baru, suasana baru, kehidupan ari angger we, ari pagaweanna ibu ngan ngajentul juga siseueun nya moal baru-baru kitu we. Ongko tahun baru hayang suasana baru. Tapi urang kabiasaana angger kitu keneh kitu nyatu moal robah-robah. Kudu aya perubahan. Carana kitu. Lamun anu tahun kamari urang teh tara direncanakeun, sok rencanakeun. Ngan lamun tidak sesuai jeung rencana, ulah sok aral subahan. Berjalan anu penting mah urang hirup bisa taat ka Gusti Allah. Citu kan nu direncanakeun teh yang liburan. Sok rencanakeun teh nu tadina ibu salat teh sok malaweung, sok rencanakeun hayang bisa salat jiga nu husu. Minimal jiga atuh husu. Nu tadina ibu teh direncanakeun pokona mah taun engke mah ngenceleng teh moal 1000 rek 2000. Tah eta nu alus teh.
Sanajan tahun engke ibu teh boga 1000 sok kencelengkeun kitu. Eta nu disebut urang ngeboga rencana tapi lempeng, termasuk ciri jalma anu dibere kukumaha ge narima ka Gusti, henteu pageuh kana dunia. Ras wardo jeung nawar katiluna kudu ridho anjeun bima kusama kana babagian ti Gusti Allah laka anu dibikeun ku Allah ka anjeun minar rizki tina nomor katiluna urang teh kudu ridho kana babagian ti Gusti. Nah kapan indung bapana mah sarua, nah hari anak nu kahijina susah, anak nu kaduana beunghar, nah hari anak nu bungsu mah geuningan teu daek usaha. Urang kan suka banding-banding anak batur Bu, nya teu ibu sok banding-banding budak batur. Maksudnya tara lain ngabanding-banding atuh naon. Si Ucu itunya budakna nu hiji kieu nu hiji kitu. Aya pernah kitu Ibu pernah. Alhamdulillah ngaku baik. Sedengkeun urang teh sadar Ibu bagian jalma teh geus diatur masing-masingna. Da buah gini dina tangkal sanajan satangkal teu sarua kabeh ukuranana kapanan. Abi kantos meningali pabrik jeruk anu mana eta jeruk teh nuju panen. Keur panen jeruk pas begitu panen teh Ibu aya mesin canggih. Si mesin teh bisa ngabedakeun ukuran jeruk anu sabaraha mili jeung sabaraha mili. Aya nu sakilo 8 misalkan teh nu ieu mah sakilo 10, nu ieu mah sakilo 12. Ieu nandakeun tina satangkal teh beda-beda ukuran naon? Jeruk. Ukuranna beda-beda jeung kadang-kadang tina satangkal teh moal amis kabeh, aya nu haseup, aya nu kesed, aya nu pahitnya, aya nu amis, aya nu hamar geuningan teu amis. Teu hasem padahal tina satangkal. Ieu nandakeun yen jalma teh sanajan saliang sagagang moal sarua kabeh Ibu takdirna teh. Matak jang urang ieu teh bandingan kahirupan. Ulah sok ningali batur tangga kaluhur dina bab rezeki. Dari rezekina geus beda. Mata kuncina kumaha? Kudu bisa ridho mina rizki tina rizki ti Gusti supaya naon? Takun maka bukti jadi anjeun agnan nasi pangbeunghar-beungharna manusia. Aeta siru tegasna bakal jadi anjeun aksaron nasi pangloba-lobana jalma naonana malan hartana. Lamun urang geus narima kana takdir ti Allah, maka urang geus dijamin ku Allah bakal jadi jalma anu beunghar. Beunghar naon? Beunghar harta. Nah bisa kitu. Sabab ari rezeki teh kabagi 3. Rizki teh aya hiji rizki madmun. Rizki teh aya rizki madmun. Rizki madmun teh rizki anu geus dijamin. Madmun udmun tina madumin teh. Rizki madmun mah rizki anu geus dijamin.
ibu sapoe sapeting teu usik teu malik teu usaha teu ka kebon teu ka sawah teu ka pasar teu barang gawe nanaon na tapi na geus dijamin rizkina ku Allah ujug-ujug datang atanapi ibu teh keur gering ayeuna keur usum teu damang di mana-mana keur teu damang padahal biasa nama ibu teh isu-isu teh subuh-subuh geus gegero geus nyangu geus masak ayeuna turug-turug ibu-ibu nu pagaweana gegero nyangu jeung masak teh gering keur salila ibu gering teu masak teu nyangu teu gegero ujug-ujug gerokeun beres pasakeun beres sangu asak jeung nepi deui kana letah urang tah eta rezeki madumin sederhanana kitu pula rezeki anu geus dijamin ku Gusti Allah atawa lah seueur contohna dina kahirupan jeung deui rezeki nu geus dijamin ku Allah mah moal mungkin salah alamat beda jeung paket ibu di Pasir Salam aya ngaran ujang genep siki misalkeun teh nu ieu mah ujang naon ieu mah ujang naon ieu ujang naon aya paket atas sami ujang kabeh ujang bakal dipapai naon sababna paket manusia mah bakal ngalieur beda jeung paket rezeki ti Allah rezeki ti Allah mah moal salah alamat sanajan salaki jeung pamajikan sarena sakamar sakasur bahkan mandina ge sasiwur tetep bu ngaran rezeki bakal beda eta rezeki anu geus naon wae rezeki nu tos dijamin teh rezeki ibu anu dipake tuang saumur hirup geus dijamin eta mah ibu ti mimiti orok nepikeun ka maot mimiti dahareun anu dihuapkeun kana lambei ibu keur mimiti borojol dugikeun ka tuangeun terakhir memeh ibu maot geus dijamin ku Allah pakaianana geus dijamin jodohna geus dijamin cilakana geus dijamin galauna geus dijamin eta disebutna rezeki rezeki anu geus disiapkeun dijamin ditaker ku Gusti nomor kaduana aya rezeki teh rezeki mamluk naon ari rezeki mamluk ari rezeki mamluk teh rezeki anu can tangtu tapi dipimilik rezeki enaon barang anu can tangtu rezeki tapi geus dipimilik sakali deui nomor kadua rezeki mamluk ari rezeki mamluk teh dipimilik can tangtu rezeki atuh aya milik aya halo aya milik aya lamun eta barang teh milik cantang tu jadi rizki ngan lamun eta barang teh rizki pasti contoh ibu-ibu wih pangaosan sok aya tukang bakwan atau si abah baso tahu heg ibu teh meuli atau engke ibu balik ngaji meuli baso marejeng di naon dina pos makokom di dinya ariteun maalit mah mulang ti heula maalit aya maalit nah bet teu diopi di saung ceuk makokom teh rek di dahar jeung incu rek di dahar di imah ceuk maalit teh dipalastikan we eta si baso milik saha
Nu meuli baso saha? Ieu nyeritakeun saya. Nu meuli baso bieu saha? Ma alit nah jadi baso milik incu. Saha nu nyaritakeun incu meuli baso? Balikan deui meh ngarti. Ma alit teh meser baso, ibu-ibu nu sejen mah dituang di mana? Di warung mah kokom. Ma alit mah dibawa uih di kana palas. Baso nu saha? Milik saha? Beres ma alit teh nepi we ka bumi, dituna we si baso teh dina naon? Dina mangkok. Cek ma alit teh asak hareudang. Disalin simpen kantong teh ka kamar, ganti baju dangdang, kacai heula. Ari pas keluar di kamar, nah baso teh tinggal mangkok. Nah ari teu teh bapak aman seserengehan hehe. Nuhun cenah. Milik saha baso? Tapi jadi rezeki bapak tuh milik centang tuh rezeki, tapi nu ngaran rezeki geus pasti yakin milih. Eta rezeki naon? Rezeki mamluk. Ieu nu dimaksud urang ulah pageuh teuing kana dunia. Ibu boga motor, ari motor teh milik saha? Milik urang, disebutna rezeki mamluk. Dipake ku ibu teh dicicil geus rek lunas, bahkan geus lunas dicicilan. Ari pas bulan terakhir biasana mayar di tanggal 10, tanggal 11 motor dibangsat. Mayar terakhir pisan. Cik, lamun urang sadar bakal kumaha ibu? Meuli deui we. Teu kudu riweuh. Da ayeuna ibu rek kokosehan adu belajar ge da moal kapanggih deui moal. Nah geuningan make apal da geus ngalaman 2 kali kaleungitan. Meuli deui we tong ngariwang. Teu kabuli kesnya nganyuk deui. Da yakin bakal direzekian ku Gusti. Ulah pageuh teuing ku kana dunia. Komo dina bab rezeki mamluk. Naon sababna ibu? Nu sok jadi pasea antara urang jeung salaki, antara urang jeung anak, antara urang jeung dulur jeung batur teh dina bab rezeki mamluk. Ibu jeung salaki jeung dulur jeung tatangga moal pasea dina rezeki madmum. Naon sababna? Dirahasiakeun ku Allah. Ibu ayeuna dahar jeung jengkol, atawa ibu poe Senen dahar jeung tempe, Salasa jeung tempe, Rebo jeung tempe. Geus bosen letah dahar tempe. Lain ngahinakeun kana tempe ngan imah bakating kumineng teuing. Cek ibu teh ya Allah abi teh capek tuang we tempe hayang jeung daging kali-kali. Teu kaparangan wae ibu teh meuli daging. Adi tiba-tiba teh cek mitohana teh. Nyai urang milu jeung mama hayu ka mana mama? Urang dahar di kejo comot tuh. Eta rezeki naon? Madmum. Naon? Nya madmum. Rezeki anu geus dijamin anu dirahasiakeun ku Gusti. Ngan cek tadi kaseseueuran jalma teh pasea dina bab rezeki mamluk. Naon sabab jalma antara adi jeung lanceuk dulur jeung dulur pasea gara-gara warisan sabab hayang ngapi milih. Tatangga jeung tatangga pasea teu akur mang tahun-tahun jeung gigireunana sabab parebut wates taneuh masing teuh. Jalma mah pasea gara-gara rezeki anu mamluk, anu hayang kapimilih. Bari cantang tuh eta barang nu dipimilih urang teh bakal jadi rezeki urang.
Terus dua, rizki mamluk, rizki anu jadi milik tapi cantang tuh jadi rizki. Cek tadi contoh nama seperti gitulah. Jajan baso, ari basona dituang ku batur. Nomor katiluna rizki teh aya rizki mau'ud. Naon cenah? Rizki mau'ud. Hiji rizki madmun, dua rizki mamluk, tilu rizki mau'ud, mau'udun. Mau'ud. Mim wawu ain wawu dal, mau'ud. Naon ari rizki mau'ud? Rizki mau'ud teh rizki anu geus dijanjikeun ku Gusti tah anu ieu pikeun saha wae jalmana, rek orang Pasir Salam, rek orang Afrika, rek orang Ciamis, rek orang Cianjur, lamun geus bisa narima kana papasti ti Allah, lamun geus narima kana bagian ti Allah, ridho ibu. Dibere susah ku Allah ridho, dibere senang ku Allah ridho, dibere miskin, dibere beunghar, teu matak ngagimirkeun hatena kana ibadah ka Allah, maka ku Allah bakal dibere rizki mau'ud. Kieu atuh Bu, kieu. Nah habis sakitu kapan jalma teh geus ditaker, hirupna geus diatur, geus diwadahan. Kieu. Sim kuring teh atawa urang sadayana teh geus diberi rezeki nu disebut rezeki madmun. Tadi nomor kahiji nanya rezeki anu geus ditaker, geus dijamin, geus diwadahan. Ibu bakal boga duit sekian sekian sekian. Ibu bakal hirup dina kahirupan kayaan anu kitu. Ibu bakal boga budak sekian. Ibu bakal boga salaki usahana kana anu. Ibu bakal boga imah sekian, bakal boga naon di jero imah. Eta rizki madmun geus dijamin ku Gusti Allah. Nah habet aya deui rizki mau'ud, naon bedana? Ari rizki mau'ud mah pikeun jalma anu geus narima kana qada Allah, cek tadi dibere sangsara narima we teu ngara sula, henteu aral subahan, narimakeun ka Allah. Dibere sangsara teu ngarasa hina, dibere beunghar teu ngarasa mulia, ridho we. Dibere hirup sederhana ridho, nampi kana takdir Gusti. Cek di dieu kapan dina tengahna aya jaminan saha jalma anu ridho kana bagian ti Allah, rek beunghar rek miskin rek biasa wae, maka bakal jadi jalma anu beunghar, bahkan pang beunghar-beungharna jalma. Tah ieu disebut rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud teh rezeki anu geus dijanjikeun ku Gusti. Mana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saha jalma anu takwa ka Allah, yaj'al maka bakal ngajadikeun Gusti Allah lahu ka itu si jalma makhrojan kana jalan kaluar.